Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, keluargi baraya sadayana nu aya di jagat maya. Mugi nuju dina kaayaan berbahagia. Simkuring ayeuna nuju aya di suku Gunung Mandalawangi. Suku Gunung Mandalawangi. Menurutkeun dongeng sepuh kapungkur ya. Aya dongengna Gunung Mandalawangi teh. Istilahna sepuh kapungkur mah atau kolot baheula nyebutna teh kawenehan. Lamun aya nuju kawenehan cenah Gunung Mandalawangi ieu teh aya 25 punclut anu namina sadayana tinu Mandala. Contoh aya nu katinggal mung 3 punclut. Aya Mandalawangi, Mandalagiri, Mandala Kujang. Aya 25 punclut. Saur dongeng kolot baheula cenah aya 25 punclut upami nuju kawenehan cenah istilahna kawenehan gitu. Aya nu katawis mah mung 3 punclut, Gunung Mandalawangi, Mandala Kujang, Mandalagiri. Da ieu. Samut simkuring ieu nuju alit dugi ka ayeuna ieu gunung weuteuh. Tatangkalanana teu aya nu nuaran kaluhurna. Malahan simkuring kantos nuju di SMA. Sareng rarencangan sejak camping di Gunung Mandalawangi. Angkat jam 6 enjing-enjing hoyong dugi ka puncutna ti payun tapi duka ayeuna mah. Teu dugi, linglung. Duka ayeuna mah. Linglung. Ya Gunung Mandalawangi. Ya jalan anu tembus ka Lebak Jero. Lebak Jero ya tembus. Tiap dinten Minggu rame nu jalan-jalan. Jalanna teh sae sok sanes di suku gunung tapi jalan alhamdulillah teh sae. Mangga bila nu bade ngarasakeun jalan-jalan dina dinten Minggu. Sumping wae ka ieu tah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.